Assalamualaikum sampurasun dulur anu di lemur katut baraya anu di kota. Dina kesempatan ieu wa maneh saperti biasa dek nyajikeun carpon carita pondok lucu bari ngahibur. Caritakeun aya pasangan salaki jeung pamajikan satuju cenah lamun kata ML alias hubungan suami istri teh diganti ku kata telepon. Kunaon cenah tua? Cenah bisi budakna apalkeun era cenah ceuk maraneh. Poe pasangan ieu teh pasea nepi ka teu ngomongna alias tutup mulut. Pentingna si salaki hayang ML kulantaran keur pasea jeung era mun ngomong ka pamajikan. Akhirna si salaki nitah ka budakna. Ceuk salaki ngageroan budakna, "Jeng, ngomongkeun ka inung maneh. Bapak rek nelepon kitu." Si budak tuluy lompat ngomong ka inungna, "Ma, si bapak rek nelepon cenah tuh." Si indung ngajawab nemal bari nitah ka budakna, "Bejakeun ka bapak sia kitu, keur eueuh sinyal." Terus atuh budakna lompat deui nyampeurkeun ka bapakna bari ngomong, "Pak, cek si mah teh eueuh sinyal cenah." Katut bapak lagi ngomong deui, "Lamun kitu bejakeun ka indung sia, bapak rek nelpon di luar." Dasar budak bager, nyatuh leos deui si budak ngomong deui ka indungna, "Mak, si bapak teh rek nelpon cenah kala di luar." Bari ambek indung budak ngagorowok ka salakina, "Jor, sok sia wani mah nelpon di luar. Aing dek muka wartel geura." Tina carita pondok ieu urang boga kasimpulan baraya. Jadi tong wani-wani ngalawan awewe. Sakitu wae nu kapihatur.